اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah liwalik. Pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmahna sabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garaga negakeun agama. Hayang garaga sabilillahna. Hayang garaga amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garaga amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya. Komo lamun muina gagah? Ieu kan karena pelentak-pelentutna mui. Anu tiheula tanda tangan teh mui, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu. Apa caknya demokrasi pan mayoritasna Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah ieu mantap ulah salah milih pejabat tak kudunya milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah, nu kudu mah pas kitu, moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Dia moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi we negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeuleuna kopehna mancrit we atuh. Bisa kadeul kopehna mancrit we wae kori berarti serang ya ka jeung kumaha. Teh mah cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora. Amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureung 1000 tahun mana ting hebat memang hebat. Tidinya lah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki. Mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha Kalau kepala desa siapa? Iya mah panggil suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram. Taruhlah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram. Ternyata di sisi imah nu ngomong ge buadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kaharepna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap ngomong tangkap ngomong sakumaha kotok jago bae beureun jeung kotok biang kotor seuris jeung naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakuala Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Ibu ja'alta ummati absaral umum a'maron wa aghlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah absaral umam pendek umurna wa aghlaha a'malan jeung pagaweana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha wa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad
mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israel baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokokna mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah hese ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah ay Lailatul Qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar deuk mau teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang udah lu dongeng Lailatul Qadar lu dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blah asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji mor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade ya aduh saya orang tiku paing mangyan Lailatul Qadar jam 12 beurang wah tah aku budak kudu bakal grogol ieu budak ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeulean lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateu geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urangna kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu wa qiyamal lailihi tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid.
Saja lemah nudu madeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan, sarua ngalaksanakeun fardu di bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sodako di bulan Ramadan, sarua ngalaksanakeun fardu sodako di luar bulan Ramadan. Ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek tebungah kumaha. Lantaran kanjeng Nabi kelamana man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman ada faribatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi faribatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di bulan Ramadan kana kaman ada sabaina faribatan fi masiwa. Sarua ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur, sarua 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku kanjeng Nabi urang, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar. Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot. Ayo, teu siap dan nya. Tetep we. Sieun ka Allah ih. Yes. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo, kajian Ramadan we. Bisa. Sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pengkiai nyawan aja lemah nyandung didoyong digembor aya datang ke kolot berang bulan Ramadan ditumpakan metol Masya Allah siap dan dikemewah. Iya bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar ganjarannya adalah surga wa syahrul puasa. Wasyarul jadi rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Man deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa. Sarua ejeng hampura dosa. Magfirah teh luar biasa loba na lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratit. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran magfirah ieu li dzunubi. Tak eta teh mere sebun urang boga korma dua belahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh. Mun boga dua siring hiji. Mun boga 5 siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo. Ieu mah loba jasa bogana beulikeun. Beulikeun. Masya Allah. Ieu mere pangbukaan teh lain leutik-leutik ganjaran. Aduh. Orang mah diomong gitu teh tah diomong gitu asana loba nu mere ya ku. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere ayeuna mah lain asana ieu loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah kitu kudu urang aing ieu jar usaha aing hayang mere. Masya Allah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah
mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskan dari tina neraka. Alhamdulillahirabbil jangai deui keistimewaan wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, eta mah geus dobel na ge dombel dadai geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana sabaraha kana? Seuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta kemana bungana? Mun ngitung kok kitu mah bisa. Tah, hitung kurang beuh mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin yang geus luar biasa mantak. Lamun aya jelema barahan biasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah kanjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kullu najidu ma naftirsain kami tantu boga. Yang mere pangbukaan qala Rasulullah kanjeng Rasulullah yang tullah wa alazab. Anfat rasulullah ala tamratin syurbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aiskan minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga salegut cai bikin salegut cai boga ngan saukur 100 sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang katus sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh diberi milik ku Gusti Allah. Diberi rezeki ku Gusti Allah sehingga dalam di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa di ahadi umurin khamsah hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah sareng 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu ningali hilal bagi jelema anu ningalikeun hilal wa in kana fasiqon lamun urang ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi thubutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabah alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rauful manan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari
18,17 tegak ratutan kesiamannya. Jangan ngomong tegak arti ini ulang. Terima bersih saja bulanan. Insyaallah tinggi ulang 6 derajat 55,26 ya bro, berarti 7 derajat ya. Ada ulang 12,54 kacaritakeun lukas kitu nama terpenting. Tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah ephemeris Inggris. Memberikan nyukom jatuhnya ini pada malam Senin adalah 6 derajat 57. Beda setik sarwabai. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu menang 7 derajat, nu kakula menang na 8 derajat. Kita 8 derajat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan, sebab itu makna adalah malam minggu. Itu makna malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 derajat. Paling leutik sulam aya nu meunang 6 derajat. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh, mudah-mudahan bareng. Teu barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu. Ru'yatna moal asih geus 6 derajat, 7 derajat, 8 derajat masih can karu'yat keneh bae. Serahkeun ka rakyat baru ru'yatna. Kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing. Kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada. Aduh. Itu badan ru'yat tuh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah kesehatan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab tidak kita poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan sabulan akaza artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisah bukti ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui. Kemudian lebaranana poe Salasa menurut Isab Qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Jelas dah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam. Kemudian 2 darjah leuwih disulam, nu keur ieu ge meunang 3 darjah sulam. Dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1 darjah, 2. Dipermasalahkeun da eta. Padahal sulam mah geus meunang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae. Ibadah ru'yat aya kiai orang Semarang. Idinya datang ka dieu ka kula. Nanya, "Kiai, kapan puasa?" Saya mah hari anu hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja, saya juga mau sama Kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah. Lalu ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian kumaha ge mun dibongkar tah nu tahunan urang berbeda bakal kaisinan tan nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama Pak Kiai. Gitu amat sih, udah enggak usah ngomong. Moal kula ayo geus terus mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge nyana ngahayukeun antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah
diperpolitikan nyekel hisab Jawa Timur Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu lakur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram ke dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat rokok haram teu makruh titik. Inggris bijin ngunaheun nuturkeunna teu ulama haram kredit haram nyana malah halal rokok makruh nyana malah haram tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge tampiling abek greget jaing mah teu seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa bae ti kuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datangna bulan Ramadan teh asa dek bersih awak teh geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun ngatu tadi belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Orang tulikeun surutu sihatihi arba'atu asya syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Nu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, nutup puasa geredan. Berakal. Katilu nikoun min nawi. Edin. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas dek lohor. Kukula ditanya pemajikanana. Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya. Oh enggak, saya lagi men. Ya otomatis kula nanya salakina kan. Ya bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men. Yo, di borgol kau isya. Ya, kalau men naon meren. Masya Allah. Ih, ayah rakyat Pawahidin bodoh kene. Nggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan.
Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ya itu nyaho men aja mah kaliwatan. Barang ditanya kok lah Bapak di mana? Cikupa. Ya. Bodoh amat orang Cikupa. Hiji Islam, dua berangkat, tilu bersih tidak hedjing nifas. Nomor kaopatna ilmun dikaunil waqti qabilan saum. Nyahoan karena waktu eta teh siap dilaksanakan puasa. Nu tadi teh nuker hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non pitunggalana bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah ulama 8 darjah 15 dakikoh. Nah, tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta nasional. Tanggal berapa? 1 Agustus. Berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Masyaallah. Surut wujubihi khamsatu asya, syarat wajib puasa 5. Hiji Islam, nomor kedua wa taklifun taklif, nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modar jangan. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya ini moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Ini puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk roti uduk jeung leupeut atuh ulah tah mah. Oke, datang ka ira teu kuat mah. Sing ade leupeut teu kuat karena nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mau payagit mah teu kuat jasa asal zohor bae teu aduh cenah leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa jeung bapak man ke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih walain lalagan. Waduh sakit itu gak dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah. Ai ditanya ai pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Ai datang teu kuat anu dihandap tegang terus. Insyaallah itu kok. Kudu buat puasa nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat, wasihatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa. Allah teh mah hanyakeun jasa ka urang. Gering teu kudu puasa, ulah puasa. Sehatkeun heula awak. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ada ke Bandung, moal puasa, masalah dia ke Surabaya, masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat deuk henteu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting bae. Niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi taala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakitu minimal atawa irsyad mah nawaitu shauma ghadin. Cukup bae sakitu. Di Ramadan. Mangga.
eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani ulah ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Teriaya ribut Ramadan jeung ramadhani ribut ributkeun Ramadan jeung ramadhani ngaji henteu tabnya nyan KBG jadi bae tama urusan maca ieu ngan lamun salah maca teh eta mun salah maca eta mah udah maiban fit aklinahu nyana teh tercelah dalam bahasa ai puasana mah sabae kegedean Ramadan jeung Ramadan ribut di musala datang ka tarawih wanita sakitu kecitungtun urang ku Nawawi nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri didopatkeun tah ramadhani hadhihi jadi ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala geus ulah aya nu ribut Ramadan jeung ramadhani gorina urang akurkeun ramadhani hadhihi sanati lillahi taala mun anu nanya pada itu mah cenah ramadhani Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae sia tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampiling jago Ki Uci aja nanyakeun Ramadan aku iya teu mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa imsak haram nyana barang dahar minum jeung jima sarua jeung nu puasa sanajan status tanyana teh puasa tetap bae wajib imsak wajib kobo tapi ade niatna mentak di baheula di urang ngeun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih dituntun ku imam nawaitu shauma ghadin nadai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi taala imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ai niat tah teu kudu di masjid bae. Urang ye ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing bisi poholah niat tiap hari. Ya jero hate mahal al qalbu. Jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat. Sungan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jerate juga orang itu semua kadang hati ya dari hati dia deh kesian mah omong li semua kadang jadi tas taraweh ngopi ingat niat ya nah itu semua kadang jadi dicari orang ya cari daripada pohon juga orang niat lagi hari ke sahur ke besi pohon niat dicari nah itu semua jadi ebrak pemajikan Noel naon itu Altoel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Kadage kuing cuy eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat penting nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa lain poho mah zakiron mukhtaron barajahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturut saja teh waduh aya urut sahur teu inget saya ketika can ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal nya geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik tikat teh dahar ya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong beres rokok Masya Allah sakjana orang yang puasa Ramadan eta kumaha eta kos kitu geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti masalah tapi kos kitu teh masalah pohoan mah
masalah sah. Sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah. Nu pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengekeun sah ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu. Geus ngarokot aing pohoan padahal henteu. Teu sia tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia tah. Balik di pasar istirahat jam hiji ka imah pamajikan keur heek ngongkong. Emang kitu meureun rangdam sok ngongkong bae. Ngongkong. Ye. Cek sarakina itu naon liang cucurut naon. Ngongkong. Gageuraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang kakak. Aji nanonan kunaon ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi sia ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ulir bejaan. Oh, aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Kurang dahar fadl Allah. Jimat ti berang pohon fadl Allah. Ulah sering bae teh mah fadl Allah. Tah itu ingat orang dahar batal. Ingat orang dahar minum batal. Mun teu inget batal. Atawa karep sorangan batal. Kamu dipaksa itu. Urang dipaksa, diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ye. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dijokot punya nama kalonnya. Pakai sama ikhtiar nyokotna. Nah, itu mah batal tah. Tetep nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na we mah be urang mah. Ya bodohnya na we geus didaharkeun ku urang. Urang na balem lamun cap batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantang mah neurima atuh hese. Eta mah hese pan mungsar teh mun neurima. Ieu mah teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina dipaksa ya orang kieu betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut teu batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kok kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kos kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teh gendut-gendut cenah cewek ge sapodo ge. Batal ge. Arewe aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuarin wajib qada. Wajib mal qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa saeta nyana kudu mayar kafaratul ulma tur dipikeun ditazir nyana ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah ya Rabb. Berat ada luar biasa lamun urang bulan puasa jima nayalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir dihirang atau dipikeun dua marhala. Cerita baheula mah dua marhala hese balik ai kuari mah dua marhala teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kira nyana isinin kana balik ka mana dipikeun teh mun ai cek di ditu kitu gitu mah
Gitulah jadi sing hade bulan puasa mah ulah ngadeketan pemajikan helanan nya lantaran ieu besi ai poho namun teu poho pan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak sampai sitati mawadia wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu. Nomor kaduana wajib kodo jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi ti pentingna teu niat poho. Ti pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib kodo. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail fabana khilaf. Nyana teh sahur neuleuh jam bareng jam dewa 3:30 mantep ya kena sahur we neuleuh jam 3:30 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amat nya beurang amat ya ye horenganan horeng jemna isbet pae jemna tetep 3:30 teh ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 atuh teh kudu imsak status teu puasa wajib kodong kan entek ngade ke sahur tah jamna bener-bener keuna lah ya bener-bener keuna cas lah jamna batuna beusi engke kos kitu tah jam 3 orenganan jam 5 kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang urang minum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib kodong. Nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi sabananahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka kunyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap kunyana can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qobo. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah pas budak leutik ngeueum we kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teuing trek banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teu sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskeun bae kena wajib qada. Pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal wahidin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalair batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung dimarentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwan buka dina bulan Ramadan aya 4 macam hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid jelema nu nipas lamun awe-awe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka teu meunang diteruskeun puasa wajib buka teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka
bulan Ramadan ngalahirkan wajib buka. Jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka jaizun meunang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz, ka Surabaya jaiz, sangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab meunang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul. Kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teu naon adek terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga kodoaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka kodoan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka kodoan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun kodo teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun kukul hadisna tinggal libe dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngangke-engke puasa ngangke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nu boga kodoaneun taun kamari kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari kodona mah hiji ngan bayar fidyah mun 2 tahun tetep kodona mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah ulah ngengke andai kata aya jelema keur puasa kodo waktuna deui tanggal 28 Syaban nyana kodo tanggal 29 nyana jang kodo ta eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu teu menang teh mah wal fidyatu wa iqam non gitu aja mulifar arbaatun dan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleuna ieu mah demi anak dek nyusuan bae meunang teh pas kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak pas kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib iya asani ali termata kira qada imkani atayati Ramadan awasani ay mayazamu fil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah saha wa yasuru bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Kalifah mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha syaihun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi lamun anakna teh mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun da anak mandek lempang nyetir mobilnya hayang milu tapi aya lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun aya dahar mah gembul dikitu aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh tahjilna kumaha tahjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus bae lah 30 poin ya
dikeun geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu mere deui cek sawareh ulah cek sawareh mah teu nanaon naon sebabna sebab can puguhnya umurna datang ka 30 poe nu mentak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena kumaha mun 10 poe paeh nyana pan 20 poe leuwih teuing eta besi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we masalah dek ditungtut bae sapeta datang ka magrib dikeun sapeta datang ka magrib dikeun masalah nah gitulah yang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang diberi kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan meneh ditutup ku doa terakhir di dia aya tamu urang milu ngaji Bapak Wahidin Halim milu ngaji da ieu mah ala kadar penghormatannya sebagai wali kota Tangerang persilakan untuk memberikan sambutan pas gitu dongeng jadi hari ngomong manggeus minggu hareup jamna encan jelas aju surat nage encan ngan dek dibatalkeun ulah cak ituna nanti akan ditandatangani berarti geus aya tanda-tanda bakal berangkat jeung geus diterima geus aya di meja penandatangan pisah adina mah di luar bae ku haring geus tadina dihandap bae ku haring geus ka luhur meja tinggal nanda tangan doang mun nyanda teu paeh ka tanda tangan tah Masyaallah nya eta barang gulanya horeng lalakon haji teh muringkak bulu tadi nama teu pati nyaho barang asup ka dieu sok dibere beja horenganan kos kitu nya masyaallah kuari jadi kuari teh atuh anu bisa nyogok gede berangkat anu teu nyogok mah kadang-kadang teu berangkat mentek bebeja ka dieu nu boga PT uswah hasanah kiai mun nyogok ieu berangkat tapi mun teu nyogok ditandatangani cepet mun teu nyogok ieu wallahu alam maning wallahu alam ji pan cenah kiai kumaha kajeun coba hayangnya ulah nyogok coba lantaran jamaah 170 jeung anu babaturan aya 400 plus keneh saurangna mun nyogok teh minimal 5 juta minimal nyogok teh 5 juta aya nu sampai 10 juta eta teh keputusan menteri agama na eta kos kitu jadi kali 170 jamaah berarti saeuheun mun kali 400 jamaah 2 cek urang geus pasrahkeun ka Allah ulah nyogok coba mantak rada lambat lantaran teu nyogok batur nu nyogok teu nyana bebeja mun ieu nyogok kuari nyogok isuk geus tanda tangan aya ulah lah sakulah coba hayang nyaho kumaha diperketkeun bae geus aya nu geus nyogok 15 juta aya nu geus 20 juta nyogok atuh bisa gua lancar tapi aya nu geus nyogok 15 juta ge encan keneh bae deui encan keneh menta tambah deui jadi adu tawar ku ari mata sogok menyogok teh alhamdulillahirabbil na'udzubillah min ya haji teh kos kitu tah haji di Depag boro-boro di Depag pusat Depag kabupaten coba mun teu nyogok tek ceuli ngadenge ti calon dirjen haji teh besan abah urang Jogja rencanana tahun ieu tas sajian ieu bakal diangkat jadi dirjen haji nu kudu nama ayeuna ngan encan ditandatangani ku menteri nu mantak henteu ditandatangani cak menteri minta 500 juta embung dulur kula nu di Jogja turun 300 juta
tetap kekeh embung baik. Saya mah kalau pakai nyogok enggak, kalau enggak nyogok silahkan. Kulantaran teu nyogok nu aturan tahun ieu jadi dirjen haji ieu tahun ieu pisan ieu nu surpaina ge nyana ka ditu nu utar atur di Mekah di Madinah na ge nyana segala rupa lantaran teu nyogok datang ka kuari can ditandatangani sebagai dirjen haji. Wallahu alam ka dituna mun nyogok ayeuna keneh mun teu nyogok henteu. Bebejalah ka kula melalui telepon awal kula ka Jogja, cik kula jangan, kula geus lah apa artinya, apa jadi dirjen kalau masih sogok penyogoknya na cicing, tadi nandek meureun, ajun teh, kula ka Jogja, waktu nikahkeun alo, nah ngobrol lah penuh tentang urusan kos kitu, nah iyalah datang ka kuari, cad ditandatangani, padahal nyana sangat rapih. Yang nyana boga rencana perbaikan. Iyalah masalah haji orenganan kos itu mun urang ngobrol jeung bangsa pegawai haji arempuk babari kos masalah teh barang prak bae di lapangan bermasalah cucuk mulu gede cucukna gitu. Bae anu kadinya teu kena cucuk. Kena cucukku lagi hampir kena cucuk deh. Jadi makar cerita orang kos gitu urusan haji teh. Indonesia teh kos gitu. Eta cacak urusan haji. Komo nu lain urusan haji. Geus bisa dibayangkeun ku urang. Ya makar cerita we kabagusan pemerintah urang teh kos gitu, bagus jasa rapih jasa. Kemasanana pohara hebatna nu penting mah make sogokan kayak gitulah. Jadi jang tahun hareup kuari geus dijual nu jang tahun hareup teh geus dijual. Jadi lamun kuari teu meuli tahun hareup hese deui terus unggal tahun dijual berani sabaraha alasan pemerintah Indonesia ger waktu kamari ieu hese lantaran cenah pemerintah Saudi na mempersulit tari heula ka Saudi PT teh. Ternyata orang Arab na ngomong kieu, kenapa sih dipersulit di Indonesia hebat jasa babari jasa orang di Arab. Duta tadina didengung-dengungkeun jeung diomong-omongkeun ku pemerintah Indonesia justru sulit di Arabna. Kadar itu nyana ngobrol langsung. Ternyata babari jasa malah aya potongan-potongan urang makin loba jamaah makin aya potongan babari bahkan nyana ngomongkeun saya sudah menawarkan ke pemerintahan Indonesia karena Indonesia terbanyak jamaahnya fasilitas buat orang Indonesia sebelum negara-negara lain Indonesia dulu ring satu nih terdekat ini sekian kunaon tidak raek nyana Arab ge godeg kepala taka orang Indonesia boloon endahan milih nu di handapeun gunung nu aki-aki mah paeh di jalan eta nya gideug bae urang Arab teh gideug bae masyaallah isi Indonesia cek nya otakna mafimuh cek nya tidak punya otak mafimuh urang mah masih muh meureun orang teu boga otak didengkul cek nya otak Indonesia mah urang diisin-isin ku urang Arab isin jasa nah iyalah masih keneh bisa seserian tapi menteri agama di hareupeun urang depak di hareupeun urang masih keneh bisa seserian seperti etalah kaayaan kula ngobrol teh lain jeung jelema leutik pidirjeun nu sababaraha taun jadi bendahara haji besan abah almarhum teh anakna jadi di gitu bendahara haji selama sababaraha tahun terus sebentak aya kababarian urusan haji nyana siap budaya kesulitan tapi tahun ieu mah bingungeun nyana ge lantaran menteri agamana kos kieu entak kukulang ke diantara jamaah di dieu aya nu dipilih meureun engke deuk dijadikeun menteri lah kukulang itu diturunkeun ieu jadi menteri mun teu bisa di itu menteri pasar bae atuh sakjana babari meureunna nyonggok ge can pugu we leutik mah aduh Gusti Allah ya Indonesia
Eta manggis gitu be, jadi Allah nang Allah kabeh hakikat nama keur nembongkeun kabokbrokan pamarentah Indonesia kos kitu bokbrok jasa. Jadi urang ayeuna ulah kabawa bokbrok atuh lo kudu loba sabar, kudu loba temah. Di saat-saat bokbrok urang kudu nemah jeung kudu sabar. Hilaku ummati fi yaddi gulaimatin, rusakna umat kaula aya di leungeun budak ngora. Sufaha anu barodo, bongan nagara ieu dipasrahkeun ka budak ngora anu barodo. Kos kitu buktina cak Kangjeng Nabi lain cak kula. Laku ummati fiyaddi gulaimah, aya di leungeun budak ngora gulaimah. Budak ngorana nu bodoh tentang negara, bodoh tentang birokrasi, berarti bodoh tentang agama. Kabelah dituna hilaku ummati fiyaddi gulaimah Quraisy. Aya deui kabelah dituna hilaku ummati fiyadim roatin, rusak negara lantaran dipasrahkeun ka awewe. Kos kitu geus pokona mah. Ternyata pan kiaina anu milih. Mentak kudu mah hakikat mah ti Gusti Allah urang bisa leuleuh ku mata urang langsung kabokbrokan bangsa Indonesia. Banten teh sabenerna mah kudu dikebalikeun, tapi ternyata kos itu sampai saat ieu masih can aya keputusan. Suara terbanyak adalah suara WH, tetapi kunaon atuh berita masih simpang siur. Lamun ku urang ditelepon di mana-mana WH, tapi sampai saat ieu can aya keputusan. Mudah-mudahan ieu negara urang dipimpin ku neujreug, kudu bener kadanan sa Indonesia tu sabanten. Nah ieu geus ieu mah ya sakedeung deui bakal pilkada teh naon kala? Ngomong jeung urang ketos bapak teu paham mah pilkada teh padahal naon meureun. Eta teh bakal aya kepala daerah bupati nu urang pantaun ieu hengse. Ieu mah beusi aya nu endek daftar ti antara jamaah nu hayang jadi bupati siap bebeja ka kula. Urang ieu nagara sorangan. Ai geus kos karari. Nu bakal dipintonkeunna anak Pak Isbet nu awewe bejakeun aing mah moal ngadukung. Salila awewe moal lalaki ge mun ti Golkar mah moal greget jasana. Kitu mah pokona mah geus bejakeun. Ulah wani-wani urang Golkar ka imah. Geus sakitu be greget jasa ti jaban baheula kula mah ka partai Golkar teh. Pancena kiai kitu amat buat teh henteu ku ari mah leuwih jero. Guru aing hancur ku Golkar, kawauh aing hancur ku Golkar. Kiai nu ku aing didambakeun hancur ku Golkar. Aing teh nyeri sebenarnya mah ku tangkorak sia goblok meureunana penghancur teh kurang kumaha di Banten mun dihitungan aya 5 kiai besar hancur ku Golkar teh goblok da Golkar teh. Di Garut di ditu aya 2 kiai goblok da Golkar hajur. Bandung aya 3 termasuk salah sahiji babaturan kula ajur ku Golkar. Kuari ge ulah disangka henteu ngajurkeun ta Golkar. Hendak besi boga tatangga nyana aya di partai Golkar palian. Terus kitu bae pokona. Agama ieu ajur-ajuran ku Golkar mah kadang ku ceuli sia. Pra kiai na ka Golkar boloon. Cek kiai aing moal ngaji deui cenah minggu hareup mah. Sobodo sia ini tante ngaji ka dieu. Teangan ku sia kiai kaditu nu akur jeung Golkar sia kaditu emang balener gitu kiai Golkar curiga beh tama kunaon atuh sia sok batah hate teh pareum-pareum teuing masyaallah
teu kudu dicaritakeun jelema-jelema di urang kiai nu asup ka Golkar ajur-ajuran santri arareueuh pangajian bubar sugih henteu pannyana tinggal udeng-udeng we gede eta pan ajur ku Golkar teu karasa mantak gregetna ka Golkarna masyaallah mantak ulama embung geus kamari geus ngomong ka babaturan si itu teh DPR Golkarnya ulah diajak ka main tapi nyata nyolonong mah atuh Allah saya nyolonong mah kan mun bisa ulah deh geus kan teh yang wauh jasa jaing ieu mah bebeneran sebentar lagan bos ya aduh geus greget teh pokona ka Golkar gitu baik tek mun aya calon di Golkar ulah dibawa ka ieu leuh cenah aing mah teu ngabutuhkeun ka kieu aing deui leuwih teu butuh ka sia teu butuh ka aing komo aing geus papegatan ti dieu keneh datang ka akhirat itu bae geus titik teu ngaku bae pokona geus ya aing teu ngaku ka sia heuleuwih ti heulaan aing teu ngakuna ka sia tibatan sia teu ngaku ka aing leh cenah sia mah sombong aing kajeun sombong pelebah dieu mah embung bae pokona mah sebab kiai-kiai guru-guru aing jeung kawawu aing ajur ku Golkar sedih ieu hate uta tadina aya pangajian rusak pangajian aku Golkar tadina boga santri ndeu kumaha atuh ngadoakeunana lamun geus kadahar duit Golkar we sarua jeung dikulub beuk kabeh duit Golkar ku masyaallah eta mah geus duit Golkar mah meureun seuneu jasa meureun nya seuneu jasa meureun an cenah kieu ngaji ka dinya ieu perlu ieu aing mah teu neuleunan naon urut nyanana tah sabaraha kiai emang teu sedih gitu Bu muridna jara di kiai kuari di Tangerang baheula didatangan ku tangkorak Golkar eta ya Pandeglang aya 2 di Tangerang aya 2 5 kabehna Serang hiji geus ku dicaritakeun ngaranna masyaallah pangajian gede santri na ratusan komo nu leutik mah teu ku dicaritakeun mah geus paeh jasa tah mah eta mah nu gede tah mah nu 5 mah nu leutik mah eta mah wujud Kang Adam kuari teh sarua jeung kamang-mang we tah mah lelempangan teh gitu aduh pan tiga sedih doang urang aduh ieu teh kiai elmuna ka mana korepna ka mana saha nu ngancurkeun Golkar mantep ke otak pikir atuh sia kunaon asup ka Golkar heran aing mah idih keur carita napak tilas baheula sarua kuari ge leuwih jahat malah leuwih bener sakali deui besi aya boga tetangga anu asup ka Golkar ulah dibawaan talian barang si analian maka aing bae deui kita ku kiai cenah talian ge lain jelemana talian ge talian pangaruhna ulah milu maksudna jahat jasa ieu kuari anu ngancur-ngancurkeun negara urang Golkar coba ge koruptor-koruptor teh anu tatarina timbul di Golkar pindah doang ke partai ieu partai jelema mah atuh Golkar eta keneh pilkada sing hade nu rapi jelema nu ngosok bake kopiah pilih asana ieu kuari geus kadanya jeung mah rake kopiah bae mancrit ujianna kopiah ulah konde atuh masyaallah jeung ulah di Golkar tersep ngaji naon gara ya gua dia aduh Gusti Allah ilam yakhtar andai kata ieu budak teu milih indung atawa bapa ketika pepegatan Zaid jeung Sarwiti ieu anak nu ngaranna Khalid teh milih ka bapa teu milih ka indung teu ai tadi mah milih ka bapa bikeun ka bapa milih ka indung bikeun ka indung mun milih kaduanana koclok kuari mah teu milih duanana mapum tinu tadi
kumaha lamun eta Khalid teu milih ka bapa teu milih ka emak fa ilam yaktar fal ummu aula dikeun ka indung lantaran indung mah leuwih deudeuh jeung leuwih nyaa. Wakil tapi cek sakaol mayukra'u dikocok bae diundi bae eta ki Khalid teh di antara indung jeung bapana mana nu kaluarna mun nu kaluar indungna bikeun ka indung mun nu kaluar bapana bikeun ka bapana lantaran nyana teu boga pilihan kudu dikocok kabeh adil. Sebab mun dibikeun ka indung bae tetep bae di bapa aya nyungkelik mun dibikeun ka bapa di indung aya nyungkelik geus supaya adil. Nah ieu dikocok bae mana nu kaluar eta bikeun budak kadinya jang ngurusan teh lain sakadar ngurusan ngising jeung ngisangna dahar jeung bakena lain tapi masa depanna ieu budak ngadidikna kena bisaeun maca Quran, kena pahameun bab agama, eta masa depan etalah nu paling penting teh di mana ieu budak teh. Kuari geus aya di bapana ngaran Zaid atawa di indungna ngaran Sarwiti, cuman walau aroda ai praktea boga maksud ahaduhuma salah sahiji di indung bapana. Saparo hajatin kana ngalancong hajat boga kabutuh dek ka Singapura ieu teh boga kabutuh dek ka Malaysia boga kabutuh dek ka Surabaya sedengkeun ieu anak teh aya di bapa ta eta anak ulah diantepkeun lantaran nu dimaksud teh ieu supaya terurus kanal waladul mumayyiz wa gairuhu ma'al muqim hatta ya udak dikeun kadu mukim teu ka mana-mana datang ka balik deui. Khalid milih ka bapa atawa Khalid dikocok antara bapa jeung emak teh nu kaluar bapa geus kuari aya dina kawasan pengurusan bapa ai prak menang sebulan atawa 2 bulan bapana boga kabutuh erek ka luar negeri ka Malaysia ka eta teh si budak ulah diantepkeun dikeun ka indungna nu teu ka mamana datang ka balik deui. Sabara bulan teh bapana saya di Malaysia ternyata 3 bulan balik di Malaysia karak cokot deui. Atawa indungna di indungna ieu teh budak teh ku ari teh indungna walah weuleuh da ditinggalkeun ku salakina nu neangan maisha teh sulit jasa di pabrik di urang teh ditarima di Jakarta teh ditarima sedengkeun kebutuhan mah aya keur dibuka ku ari masalah TKW teh di Korea di Thailand. Nah yuk manehanana daftar ka ditu ka Thailand anak ulah diantepkeun bikeun ka bapana pengurusan anak nyanana bleng ka Taiwan ka Thailand atawa ka Tai bangsa kari itu bae Taiwan Thailand Taipei gitulah carana supaya ulah terbengkalai. Jadi budak teh boga perasaan aya nu ngurus, masyaallah. Saparona kletin atawa berharap boga karep salah sahijina indung atawa bapana ieu teh saparona lah pindah indungna mun aya di indung teh fal abu aula atawa aya di bapa pindah saparonak latea terdesak situasi model gempa, terdesak situasi tsunami, terdesak situasi politik diubrak-abrik maka manehanana pindah na ieu anu berkuasa nu leuwih hebat pal abu aula bapa leuwih utama pengurusanana. Atau memang iya mah erek pindah mencari nafkah ye di Jawa Tengah erek ka Tangerang lantaran bejana can aya cinglu dibuka kadar ieu nyana ternyata barang datang ka dieu geus aya yayasan horeng asup teh asup da lain cara baheula mah ditampung di pabrik teh mudah teh kudu bake mayar ieu mayar itu ku ari mah geus aya uang jagoan
didinya teh kudu kabagian nu boga yayasan LSM teh atas nama lurah teh pengamanan teh dihitung-hitung kudu aya 3 juta puguh nyanan dek digawe di ditu ge teu boga duit ka dieu diperet kudu aya 3 juta Masya Allah batur anu kesanganana nyana anu ngarokokna geura paeh ge coba ge eta 3 juta melem nyana ajen kukumaha iya emang kumaha mledejang kieu Mas dari mana saya dari Jawa Tengah mau apa ke sini mau cari makan ikut numpang aja di sini mau lamar kerja ya iya ada beritanya di sini cinglu katanya ya udah saya bantu aja ya nih atas nama saya udah kesono dibantu oh barangnya nangis digawe teh neangan terima kasih amat yang dibantuan ku sia teh alamatna Waalaikumsalam oh ada apa Mas saya kan dulu dimasukin kerja terus ini saya sekarang udah kerja alhamdulillah kebayar kontrakan kerja udah saya mah ini rasa terima kasih nih ya asem-asem juga ada jeruk nih ini apa ini yang ini kopi dilihat ya orang-orang kan katanya kopinya kapal api ini mah kapal kebakaran adanya ini udah nggak si unggal bulan datang deh saya terima kasih deh rokok saya terima kasih deh rokok deh eta halal tama kos gitu mata halal tama eta mah naon garang-garana syukuran tama ngaranna nu kos kitu teh itu engke beuki maju si ieu atuh nikmat ngadaharna salatna ge tentrem Allahu akbar mudah-mudahan kapal kebakaran datang deui tuh ngeunaheun mentak ku karna Allah mah geura ge nikmat tapi lamun ditagor ada segitu masuk tidak ada tidak bisa bae nya 2 jelema 3 jelema 10 jelema duitna pahit kajian kumaha ge eta teh moal semenit acan semenit 2 menit beak duit kos kitu mah beda beak kabeh cok geula calo blek beak kos duit lurah teh deg eureun jadi lurah nu aya ge beak coba ge contoh lurah mana nu langgeng hartana bae heulanan mun kukula disebutan ti jati ka dieu harang geus warauh kabeh atuh terus ka belah dieu ka Kendal terus ka belah dieu ka Teureuk ka Cikupa tuh nyaraho kabeh beungeut-beungeutna beungeut perang kabeh tama tuh nyaraho bea kabeh boro-boro nu hasilnya na jadi lurah nu titinggal kolotna ge ludes aya pangkuari lurahna ya nu ngaji mantan lurah kukula sok didilan we sabaraha mah loba ieu kuari hampura mantan lurah tapi deurus cenah darek ngaji eta masyaallah kula mah bangga jasa mantan pejabat mantan lurah ngararaji geus sanajan dihandapeun tangkal Ambon masalah geus ngaji pokona mah hebat eta aya ada datang ka maot malu bejakeun ngaranna sasalama di zaman abah kula ceurik biasa ngaji ceurik kurut pejabat Tangerang PNS nama deket ka Pak Ismet ngarada luhur umurna eren nyana ceurik bae di zaman abah teh terus be kebelah dina zaman kula ngaji kunaon aya lebaran bebeja jakana boger zaman da eta jadi pejabat cenah kiai kunaon lah geus teu kudu caritakeun ku kumaha meureun bapak doang nu sajeun mantu tai podol sero wamehan sakena kula nyebutan buat si anu mah henteu komo si eta buat si anu mah henteu eta deui rakus jasa kula pan nyaraho teh ngaran-ngaran buat si eta mah henteu terada meureun nya ceri ka kuari maot tapi maotna bagus biasa masyaallah lantaran nurut kana sehat kabelah dina menta wiridan dibere sholawat maca sholawat dibere sholawat baca sholawat beberang penting alhamdulillah nyana amanat ka anakna sia dagang baelah ulah jadi pejabat cara abah besi teu sobar jangan teu sabar naon bah
neule duit cekeuna kabita bae. Gusti ya Allah, tapi ulah suuzon kanu kuari ngajabat atuh buah henteu nu kuari mah. Nu baheula bae kos kitu komo nu kuari. Tapi henteu kabehan, buahnyana nu henteuna. Atuh kitu bae sih jakadeuna aju meuli mobil deui. Ada rese. Tuh masalah. Cuma tinggal tanggung jawab masing-masing kejaga di harapan Allah Subhanahu wa taala. Tah, ieu pindah ka dieu. Eta teh anak ke kumaha? Kalabu wala bisarti amni tariqihi dengan catatan aman di jalana. Bawa wal baladil maksud jeung negara nu dimaksud aman bawa anak teh tapi lamun kieu mah ieu aduh cenah ieu mah boga maksud dekat ditu ieu dekat mana rek neangan perusahaan perekonomian sugan beja boga kawau di mana di Libya cenah ieu weh si di Kalibia, aduh, tuh pandita bahaya anak ulah dibawa Kalibia mah, bisa modar ditembak sih ya, pugu mamar kadapi geus nah, ulah tak ka negara kitu mah, ulah, sebab teu aman mah, baladil maksudna teu aman, boro-boro eta cacakan ka Mekah, di bekana perang, atuh ulah ka Mekah, di jalana teu aman, ulah ka Mekah, mentak baheula mah. Kosok gitu ngadongengkeun rukun Islam teh hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa lima munggah haji lamun kawasa di jalana bisa anda kolot baheula mah eta kos kitu aya kos kituan tah aja lamun ditanya eta maksudna lamun kawasa di jalana mah kitu bae geus pokona mah ti guruna ge kos kitu nya ge teu ngartieun mun aman di jalana teh teu nyahoeun nya ge emang teh dituna kitu eta mah ilmu tuturunan rapih kolot baheula kula kudu gandengekeun almarhumah baheula nini sok ngabaga syahadat kula sok aya di sisi kula asyhadu an la ilaha illallah artina kula nekadkeun kula nguningakeun kula ngayakinkeun di jero hate kaula moal robah deui datang ka pae sanya-nyana teh aya pangeran wajib disembah angin Allah tah nyaritakeun asyhadu teh panjang kula nguningakeun kula nyaksian kula nekadkeun di jero hate kula moal robah datang ka pae barang dibaca di kitabna emang kos kitu teh teh baheula mah bisaan guari ban teh guari geus baca artikeun kos kitu bae geus teu rapih entek hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa lima munggah haji lamun kawasa di jalana geus sakitu nah eta inistata'a ilaihi sabila disurahkeun jadi panjang hiji kawasa di jalan teh boga modalna dua bisa nyana berangkat diukna tilu di dituna di perjalanan eueuh halanganana jang balikna deui aya jeung deui nu ditinggalkeunana aya di Mekahna gitu lungsur langsar eueuh halanganana naon eta karak wajib tuh gitu ya insyaallah manadai bisyarti amni tariqi wal baladil maksud kila wa masafatu gosin jing cek sakal mah kudu aya sama-sama koser deui sama-sama koser teh marhala kaen anu bisa dijamak bisa dikoser jadi kira-kira minimal cak ulama 80 km komo leuwih mah eta geus kudu diperhitungkeun urusan anak mun berangkat sama sapatu kosri ai deket mah bisa didugdag urang Cikande boga anak judi gawe di dieu aduh dikamanakeun ya anak pugunya ge bolak-balik ka Cikande atuh teh teu kudu dipasarkeun ka Batur jajanana bolak-balik paling macet bae eta mah masalah imam mun sama sapatu kosrin teu pandai gelang ka dieu aya teh ta eta teh
kadang-kadang pentu pulang perginya nanti saminggu sekali balik ka ditu eta kudu diperhitungkeun pengurusan anak wa maharimul asabati wallahu a'lam.